Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya MB semuanya, ketemu lagi dengan saya, Sacing. Kalau bukan Adam Jordan. Kebetulan ini saya ada di daerah yang namanya Kampung Cikabuyutan. Wah, Cikabuyutan serem banget nih. Cikabuyutan letaknya ada di Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasik. Yang tadi lumayan enak dan indah, bukan enak atau ya sedap dipandang mata, tapi sekarang lebih bagus lagi, lebih wow lagi. Ini kelihatannya aduh asli asli banget. Nah, ini para penduduk dari Kampung Cikabuyutan berbagai-bagai, ada yang aktivitasnya, ada yang sampai duhur, ada yang sampai lewat sore gitu. Semuanya. Jadi tadi saya pas datang, wah semuanya ramah, semuanya menyambut dengan kedatangan saya. Begitu, aduh, Baraya MB, Pados, kita penasaran lebih. Dan kalau Baraya MB penasaran, yuk kita telusuri gimana letaknya dan keindahannya Kampung Cikabuyutan. Ayo, kopi dulu. Waduh, bener banget nih. Bukan cerita atau bukan apa namanya, bukan kata orang, aduh kinatan. Aduh. Ayo. Aduh. Junang dek. Menuju Ameng. Oh. Tacan. Datang sekolah di. Oh, entah sekolah di mana? SDN? Paninjuan. SDN Paninjuan. Tanah Minang neng teh. Iya. Satria. Oh, Satria bergitar. Kayak rakasan. Oh, sanes. Hmm. Kepala linter sing ngararida si sarolehahnya. Ya, sing ngarajung milik. gitu neng geus Sok atuh urang lanjut deui. Ayo lanjut Pak ya, Baraya MB hayu Zaman dulu Tinggal heula ieu, aduh situasi tuh, aduh. Kayaan di tempat iya, aduh ya Allah, ya Robi. Oh. Baraya MB ini mah bukan air dari sumur, tapi dari pegunungannya. Langsung dari mata airnya. Ya Baraya MB Aduh. Oh. Tuh. Gunung Cikuray. Kelihatannya wah, menjegir. Nang tawing. Ya sih pohon-pohon itu jangan apa? Itu teh pohon kawungnya nah teh. Kadu kemana-mana kadu kawung teh pati gula. Alah. Baraya MB di kebetulan ada penghuninya, ini ada si ibu yang lagi cuci. Oh. Ibu punten. Assalamualaikum Bu. Alah, damang Bu. Alhamdulillah. Tujuan ibu ya? Musuh Wawasuhada. Oh. Teh bunya kalau teh kampung na teh. Cikabuyutan. Lain miraosnya di itu kali teh lah. Caina curcor. Tiis teras ningal masyarakatna atau antusiasna gitu nya. Nyambut penyambutan saya. Saya ibu saya. Ibu Pia. Oh. Jadi ibu ieu mah dieunya di luarnya sumur teh. Nya maksudnya teh sumur atuh meureunnya. Pancuran. Oh, teh dilebat. Tadi lebat. Oh, bersihnya benar. Kamana saya tisen si kamana teh? Kamana nyabana teh? Ka Tasik. Oh. Tadi atuh mah kesepian. Hah? Ayo tuh nyamurang kali hidama ieu. Kesepian we nya. Nun abi eta Ibu Piah, aduh nuhun pisan nya terus ngobrol watosna ku abdi. Ya bi ningali ieu aduh tuh ningal katinggal tuh aduh tinggal di bumi nya calan-calan katinggal gunung. Baraya MB kurang ibu atuh ibunya. Kurang kapitis kada apa yuk kurang ninggalan. Alah. Ibu ya sabi ninggalan dia. Aduh, Baraya MB nih. Strategis rumahnya masih dari atau lantainya pakai kayunya, pakai kayu, papan bersih, terawat juga.
Pang nama ieu teh. Udarana aduh ya Allah ya Robi. Langkung pampang nama ku geksorna. Tah geksorna. Variasan tuh. Oh, alhamdulillah cai-cai mah ya. Alhamdulillahnya cai-cai wae mah teu ningal alah. Kurai. Gunung Cikuray guys. Aduh. Garut Tasik. Bu, yo sebenarnya ari teh di Cikabuyutan teh salilintena teh kana naon itu masyarakat teh. Umur macua gitu. Oh, buru macunya pamaget nama. Di damal. Damel. Oh. Aya wae anu merantau aya. Seperti calon ibu ka Tasik. Terus ieu Rek 2 minggu. kayak 2 minggon sudah deet keneh 2 minggon ke atus jero paling teh nya sauran. Aya oge anu sapalih merenya anu damel di dieu di lemur merenya pamagetna. Oh, nu disebut serabutan teh ya merenya sawe anu miwarang. Ya teh bos sabaraha terang ibu ieu sabaraha bumi sabaraha suhunan teh. Upami Sa RT teh 45. sa RT teh, wih, seueur geuningan. Aya sabaraha RT di dieu? Kabagi sabaraha RT? Dia Cikabuyutan mah sa RT kau tuh seueur Seueur dibagi-bagi. dibagi-bagi. Kalabat RW sabaraha ieu teh? 7. RW RT 7. 3. RT 3. Oh, mohon. Bari MB iya. Masih ada rumah. Halo, Pak. Assalamualaikum, Pak. Halo. Punten Bapak ya. Alah. Mereka mana Bapak ya? Bade dengeran kawung. Dengeran kawung kek. Nah, aku mah ka Bapak macam-macam mah kawung teh. Itu aran. Oh. Sudah Bapak saja nah. Pak Edeng. Pak Edeng. Kek Pak ya Pak Edengnya ieu punten abi. Nguping Bapak bae dengeran kawung kumaha tah? Dengeuna. Dengeuna Nya. ngalak naon eta kawung teh? Saina. Saina. Oh, lahang sanes. Lahang sanes. Nya manggas. Oh, menggas. Ibu. Apunten Ibu. Aduh. Ya abi kerja aduh. Di silaturahmi nawe ka dieu ningali ya. Ya si Bapak saurna sampai dengeran kawung, suka dosa naon sih Pak gitu. Heeh. Ngadu are Pak di dieu teh Pak? Nuhun. Nyaras Pak ngarah jongjon. Ngarah jongjon asa pangantenan, Pak nya duaan mah. Kamaran apa? Nyaraba. Nyaraba. Oh, terlebih nyaraba mah nya. Ada salaan biasana mah. Nuhun. Oh, nya. Anu ka mana wae teh nyabat teh Pak? Bogor, Kabumi. Tapi Bapak ieu ningali punten bapaknya abi ningali ieu ningali tempat mah nuju masak naon mak teh teh. Tos asak teh acan. Atos. Aduh, biasa teh abi kok. Ama eureui mah nya ninggal masih keneh alami bari embe tinggal. Masih keneh alaminya mak. Ieu teh nu disebat dulang. Mak kangen naon mah panta dulang mak? Kange nipung suuk samara anu ayu tiasa kaki ngakeul sangu tiasanya. Manu ageng bapaknya ngakeul sangu mah. Ieu teh disebut dulang teh. Ngahaja bapak ngadamal ieu. Oh, tiasa bapak ngadamal ya Allah ya Robi Bapak. Tina kain naon teh? Nangka. Tina nangka baraya embe ini terbuat dari pohon nangka ya. Yang namanya ini dulang untuk menumbuk bisa menumbuk bumbu-bumbunya. Kalau mau masak, mau numbuk bisa di sini pakai dulang. Ibunya lagi duduk sendiri nih, si bapaknya katanya mau menyiksa pohon kawu katanya. Mau nyadap. Tapi Pak sok ada gula, Pak? Oh. Nah, di mana tempat, Pak? Tempat ada gulana? Oh, di dia, we. Bari MB ini si Bapak aktivitasnya suka buat bikin gula aren apa ya? Gula aren ya? Gula aren.
Nah, sekarang mas bapak teh mau pergi untuk mengambil itu air buat bahan eh, gula aren ya, Pak, nya? Gula aren. Aduh, Brembe. Terusnya udah ngobrol-ngobrol sama si emak, sama si bapak. Dia pengrajin, suka membuat gula aren. Katanya tadi mau nyiksa. Nah, aduh, ah, aduh. Sampai perjalanan. Baru yang MB ini ada pengrajin kusen ya yang suka membuat pintu, buat pintu rumah. Tapi yang buatnya mana ya? Mungkin udah beres. Kita lanjut aja yang bapak tadi depan. Kita lanjut aja. Nanya-nanyain bapak yang tadi. Wah, itu orangnya, Pak. Aduh, Pak. Punten Pak, duh kawagal waktosna ya. Alah, lamang Pak. Alah. Udah mau kusen ya? Ya makan mau pagar tangga. Pagar tangga. Oh iya pagar tangganya. Sok di sana ka mana wae Bapak ya? Upami anu pesen. Perkiraan anu pesen urang mana wae tah di daerah ieu. Sekitar ieu wae nya. Sekitar lingkungan dieu nya. Nih, BMB ini pengrajin kusen ada. Ini lagi membuat pagar tangga ya. Pintu. Itu pintu belum beres. Tos lami Pak ada malaki ya? Tos lami. Biasa di Villa Cikopi. Oh, Villa Cikopi. YouTuber mana ya? Orang Puspahyang lah. Orang Puspahyang. Pernah masuk di Oh, pernah. Pernah. Oh, iya. Nih. Kuring turunan kidul nih. Kuring turun kidul. Iya. Cianjur turunan kidul. Bukan, kuring turunan kidul. Turun kidul. Tos lami Pak ada mal ieu Pak kalau kusen. Lami. Ya, Kayu naon Bapak itu? Ya Manglid, Jati, itu ya Rupi. Rupi. Pesan we. Oh, Pemi pesan. mah Manglid ya. Oh, Imam Manglid. Ya, Oh, mah eta Manglid. lamun yo Manglid nya lamun Mang Dede mah teu aya nya di ka Tasik nya dagang cincau merenya. Pan aya Manglid, aya Mang Dede pan lerakat teh. Nya Manglid. Sana Mang Dede mun. Oh, ini apa? Nih. Makasih ya Pak nya, atun pisan Pak kana waktosna. BMB tuh ada yang lagi teh? Kawung. Bahan gula aren. Bapak yang tadi tuh. Di cangreudnya terus biasa deui naik. Aduh, kumaha eta cara ieu eta cara nyadapna kumaha ieu teh. Nah, apa make di lahan kitu Pak teh? Dituar. Oh. Ada kulang kaleng teh nya. Oh, kulang kaleng tuh. Orang Sunda mah cangkaleng rada teh. Caruluk. Beda cara bentuk kieu nya. Pak, ada cok emas ieu. Iya. Cok emasnya. Nya sok tupanya. Nah, ngasok di lajang, Pak. Hati-hati, Pak. Assalamualaikum, Pak. Nunjungan dawang ya, teh? Iya, nunjungan Aduh, dawang. nunjungan dawang tiluan we nya. Iya, Putra ya, teh? Sanes. Sanes? Saha? Eta rencangan. Oh, rencangan. Terus nikah tah, Can? Atos telat wae ka dieu teh nya. Ieu teh nya nanti kampung Cikabuyutan nya. Cikabuyutan. Tapi pan kalabat nama dengan Tasik, kabupaten nama dengan sanes Garut. Perbatasan. Oh. Itu Bapak kalabat ke Garut pintanya? Sanes. Tasik keneh. Tasik kana mah tuh. Bari AMB geuning kalabat mah Tasik itu geuningan.
Tapi istilah nama kota Tasik Baresik teh nya da katinggal ge ku abi di ditu di Baresik Pak. Heeh. Salajeng Baresik teh jeung Gareuli sih Pak di. Gareuli jeung wah ramah gitu ibunya. Oh. Kalau bapak saja dengan abi teh tadi hayosan aros. Pak Asum ieu warga dari kampung Cikabuyut tanya ieu Pak Asum ya. Ieu saudara mah tos nikah cenah. Ieu bojo Pak. Sanes. Ieu mah single keneh. Single mom. Nah, single mom teh ieu single mom teh nya. Ibu atuh nisieun di kieu-kieu sadamel ditupan ku abi ge. Oh. Bapak mah asli bang dia nya? Asli bang dia. Kela itu Pak. Nah masih keneh sanes ieu nya kitu. Ieu bumi gitu. Nah masih keneh maksudnya nah nguatkeun adat, tradisi, nah henteu yang robih kange kubata gitu henteu. Oh. Ari manawi teh abi mah nya memperkuat adat gitu kan. Oh. Tapi insya Allah tuh Pak kapayu namanya Bapak sini babarikeun sadayana urang dieu nya mampana masih sarehat. Oke, mun sini babarikeun jeung rezekina Bapak atuh. Terusan kami ieu ge Pak abi oge ti channel ieu Pak YouTube di MBS official nyung videoana teh sadayana nya warga khususnya Bapak nu di dieu ya. Mudah-mudahan sukses Pak gitu. Atuh nu Bapak atuh nya ieu kawagal waktu cenah ku abi. Soalna ieu nuju nagok. Pak teh sok abi sanak ieu. Biasa. Hah? Ayo tenang ini. Bari ambe isinan wang dieu mah nya isinan aloh Gusti Agung. Mak di mana? Amang we atuh. Oh ngahaja amang nih kaos gadis itu mah amang segala. Nah eta si Bapak atuh. Aya Ismulang. Tuh, kamu ulang ka mana? Itu ka Sukabumi. Ka Sukabumi. Nah seseorang ka Sukabumi di mah nya atuh ka Bandung atuh. Tah, PMB itu genganya, aduh si iya masih kasih peran kan matanya. Putra sabaraha hiji? Dua. Terus rumah tangga? Atos. Oh. Oh iya. Masih sehatnya? Masih sehat. Si panjang yuswa digampilkeun mah siga rupana nya mah atuh nuhun pisan ieu. Mohon teu tepangnya sareng emak ieu sareng abi nu kasep. Atuh nuhun rumahnya. Aduh. Ayo emak meuli geulis, emak ya. Ya, emak ya kupingkeun. Emak ya geus sepuh geulis komo ke anomna gitu. Lain emak ya aya wartosna mah teh jadi rebutan salemur teh mohon teh. Cenah baheula tukang gula, tukang cincap teh parebut emak garelut mohon teh. Oh, emak teh batik emak geulis nya. Ayeuna emak kos kieu teh nya. Nya manun emak si sehat mah nya. Nuhun. Tah bae ambe ieu cenah ieu itu bentangna salemur mah itu. Bentang nak cara nuju naonnya usia walasan mah da seueur 4 telak cara marebutkeun emak sareng masa jenengan ieu tadi hilap Mas Sarsi Mas Sarsi pada MB tuh Mas Sarsi taat kana bebersih mamanya mohon nuhun manya sing sehat mah marangga nyuhun kenaon ieu abi mama sanes ti pihak bantuan atuh nuhun. Tuan ke kapayuna atuh aya naonnya aya MBG kange para manula atunya urang ajankan ku abi. Nuhun mah nya.